Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Jumat kaping 17 April 2026. Insyaallah Jumat anu ieu Jumat barokah. Mangga urang teraskeun masih dina suratul Hajj ayat ka 30 na. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika ari itu hidayah, neraskeun ayat nu kamari tentang hidayah nyaeta pituduh ti Allah, petunjuk. Wa may yu'azzim sing saha jalma, wa man saha jeung saha wae jalmana yu'azzim anu ngagungkeun atawa anu ngaendahkeun kana naon hurumati kana kahurmatan Allahi ti Gusti Allah. Kahurmatan teh naon? Ketentuan Allah, paharaman anu diharamkeun jeung cegahanana atawa anu diparentahna diindahkeun atawa dilaksanakeun sepenuh hati lillahi ta'ala. Eta teh hurumatillah. Fahuwa mangka itu jama-jama anu ngaendahkeun atawa anu tumut jeung patuh kana perintah jeung cegahan Allah, khairun eta leuwih alus lahu pikeun itu jalma inda rabbih ti sisi pangeranana Allah Subhanahu wa taala itu jalma-jalma. Jadi leuwih alus lamun urang ngalaksanakeun perintah Allah, ngahindari cegahanan ti Allah Subhanahu wa taala. Saterasna wa uhillat jeung dihalalkeun lakum pikeun anjeun kabeh naon al an'amu sadayana binatang ternak atawa sasatoan dihalalkeun dianggo kurban sae sadayana oge tos dihalalkeun illa kajaba mayutla naon perkara itu binatang yutla anu geus dibacakeun atawa ditangtukeun ku Allah paharamanana. Seperti hurimat alaikumul maitatu wa dama walahmal hinjir wa ma uhilla li ghairillah, diharamkeun ka anjeun bangke darah daging babi jeung sasatoan anu dipencit bi ghairillah selain teu nyebut nama Allah. Alaikum ka anjeun kabeh ta eta mah diharamkeun nu disebatan tadi na surat Al-Baqarah. Fajtanibu mangka jauhan ku anjeun rijsan tina panajisanana. Seperti babi eta teh hinjir atawa daging babi daging anjing eta mah najis. Minal ausani jeung tina ausani sesembahan berhala eta teh najis oge sabab eta musyrik. Wajtanibu jeung kudu dijauhan qaulaz zuri tina perkataan anu teu sae, perkataan anu jorok, anu dusta jeung sajabana. Sabab ketika Rasulullah menakan sahabat keur nyarekan onta, sabab onta anda tedaikeun maju ketika rek berangkat dicarekan lak dasar eta onta ku Rasulullah dicegah ulah dicarekan da onta teh bisi gering atawa naon bae teu berangkat teh ulah dicarekan ulah ngaluarkeun kata-kata qaulaz zuri anu kata-kata kotor sanajan ka binatang kitu saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boro-boro kajami kasasatuan ge teu kengeng ngucapkeun bahasa anu kotor atawa nyarekan ku bahasa anu teu sae. Saterasna hunafa'a lillahi jeung eta teh pituduh Kangjeng Nabi Ibrahim teh anu diwariskeun elmuna ti Gusti Allah. Hunafa'a eta teh jalan anu lempeng lillahi karena Allah. Anu kumaha jalan anu lempeng lillahi teh karena Allah teh ghairu musyrikina tanpa kemusyrikan bihi ka Allah Subhanahu wa taala saeutik ogenan. Saterasna wa may yusyrik jeung sahabat jalmana anu musyrik billahi ka Gusti Allah faka annama mangka kaya-kaya eta jelema teh eta perkara teh harro dialungkeun tersungkur minas samai di langit. Jadi sarua jeung jelema dialungkeun di langit, jelema anu musyrik maragrag ka dunya hancur berkeping-keping teu aya hartina hirup oge upami musyrik Allah Subhanahu wa taala. Wa tahtafuhu jeung disamber
ku eta jalma-jalma itu jalma-jalma atairu ku manuk anu gede. Itu diacak-acak ku manuk anu gede eta sami nu kitu teh jalma musyrik seperti kitu teh aya artina. Utawi atawa dihiberkeun bihi itu jalma rihun ku angin peting beliung geleber ku angin nu muter hiber teuing pi makani diragrageun dina tempat sahikin anu jauh anu teu bisa balik deui kana habitatna. Jadi hartosna teu aya hartina hirup di dunya lamun musyrik ka Gusti Allah seperti jelema nu diragrageun ti langit atawa jelema nu dihiberkeun ku angin peting beliung diragrageun teuing di mana ragragna anu teu bisa balik ka habitatna. Tah eta jalma nu musyrik teh. Perbandinganna seperti kitu. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna insyaallah patepang di dinten enjing dina waktu anu sami. Jazakallahu khairan katsiran insyaallah mudah-mudahan urang disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dugi ka akhir hayat. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.